Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kajurung ku rasa penasaran. Mang Dekong tetep we nuturkeun jog ka saung rangon. Manehna nguliwed kapipireun saung ngintip ngadedengekeun. Atuh sabatae manehna geus hasil bisa nganyahoankeun naon sababna pangna eta awewe dibawa ka dinya. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Duh, Gusti, ampun. Kang Tata, tinggal ieu nasib abdi. Kumilar. Ngaheuy mak. Duh. Ampun. Yesi sasambat satengah humarurung di luhur saung. Di sanghareupan ku juragan Barja nuker cengar-cengir. Lantaran hatena ujub yen bakal kalaksanakeun maksudna. Harita geus siap rek ngalakukeun nafsu binatangna. Mang Dekong nu harita jentre atra ngadenge kana sasambatna Nyi Esi. Sanajan bener manehna teh kaasup hiji bangsat gerot, tukang bobok, tukang gedor, nu geus lila jadi inceran polisi. Mun manehna kabeneran keur ngajalankeun kajahatan, tara ieu ngabogaan rasa karunya istuning telenges taya ras-rasan. Tapi harita hate nu teu alah batan batul teh teu burung ancur. Barang manehna ngadenge melas melis sasambatna Nyi Esi. Teu panjang mikir deui. Girong bae manehna luncat ka jero saung. Ret kabireung beleg-begna hiji lalaki nu teu beda ti ucing keur ngadekeman beurit. Teu anta parah deui, karawak we dicarak pundukna, koleang dibalangkeun. Gujret, kedebut we, kawas nangka asak ragrag kana taneuh. Aduh, iya, tolong, Usin, Warma. Juragan Barja ngoceak, eukeur mah reuwas, awak teu pupuh ngapung ngoleang. Turug-turug karasa nyeri deui, cungcurungan diteundeut kana taneuh. Si Usin, si Warma, jeung Mang Tua Kampung Sanukri anu harita keur tingkaruwes dariuk rada anggang ti dinya. Teu kira-kira reuwaseunana. Ngadenge dununganana ngoceak. Atuh gancang we maruru kapal bah saung.
ngan hanya akal eleh rikat ku Mang Dekong anu harita geus ngagajlung kahanap karawak deui we juragan Barja ditewak dijungjungkeun semu hampangenaker bareng jeung nampeuna nu tiluan gejret we juragan lurah teh ditinggangkeun atuh teu wudu bra-bru opatanana patumpang tindih alah aduh juragan Barja kokorondangan cangkengna asa potong mun ti beurang mah kacida mata lucuna puguh calanana tinggalin di saung bajingan sia saha sia teh ha si Usin nu geus hasil pangheulana hudang nyereudeg ka Mang Dekong matana teu sirikna dibelel-belelkeun we hayang sidik saha-sahana tapi luput teu apal eukeur mah poek katurug-turug memang teu wawuhun puguh Mang Dekong mah langka liar ti beurang montong loba bacot si babi gerek garap anggur mah awak aing ieu ulah ari wani teh kabikang deuleu Mang Dekong ngajawabna bari pinuh ku kawaspadaan lantaran kabireungeuh nu duaan deui teh geus ting kuniang harudang teu wudu atuh si Usin ceulina panas asa disebit saumur nyunyun hulu kakar harita aya nu wani ngahina jeung hampas geus teu dipikir panjang sabrut we manehna narajang tapi ngan sagilek Mang Dekong miceun beungeutna bari dibarengan ku leungeun katuhuna ngagiwarkeun panenggel musuh sedeng leungeun kaencana ngapelesat rek nobros iga burung tapi Usin ge lain atah-atah sakilat luncat hiu dipake neungeuleukeun kaencana Mang Dekong sedeng leungeun nu hiji deui ngaheat rek nebas beuheung ngan orokaya leungeun katuhu Mang Dekong anu memang geus manco hareupeun dadana sakuriwal newak leungeun si Usin bari rada ditarik ngabarengan leungeun kencana nu oge ditarik deui lantaran rek dibabuk musuh sedang suku katuhu diangsorotkeun ka hareup ngawangun kuda-kuda nu saolah-olah nutup ruang gerakna nu jadi musuh nu antukna si Usin nyolontot doyong lantaran tanagana geus museur dina dua leungeunna hiu jebron tenggelan kepang leungeun kencana Mang Dekong teu bisa dikepeskeun deui ngahanca ku ceuli si Usin anu akibatna si Usin nguduk-pruk cetruk deh huntuna pacatrok lantaran gadona disampakeun tuurna Mang Dekong anu memang geus manco pikeun naheunan badan musuhna aduh si Usin ngagero deui teu walakaya mun ti beurang mah tangtu kabireungeuh ti burial buncelik matana teu beda we tinu rek ngaleupaskeun nyawa bareng jeung ngagedebutna si Usin Warma jeung Mang Tua rikat duanana narajang pereupna ting hariuk bangbaraan nu saurang rek ngabantur hulu nu saurang deui nyolontong rek notok dada sakilat Mang Dekong luncat ke tukang miceun panarajang musuh jedong deui manehna luncat maju kagigireun Mang Tua bari nyabetkeun sukatuhuna kana bincurang lawan leungeunna geus hasil ngababuk punduk Mang Tua anu daek teu daek Mang Tua jadi ti jojolongjong rek ti kusruk sedang si Warma nu aya dikencaeun Mang Tua malik pereupna nu tadi poos lantaran dipangjatkeun ayeuna geus ngahiuk deui rek ngajojo cukang irung sagilek Mang Dekong miceun beungeut bari newak pigelangan musuh maksudna rek dicentok tapi si Warma nu memang geus ngarti kana gerakan nu jadi lawan rikat nyelepeun leungeunna jadi mangrupa siku nu rek ngancam gado sedang leungkeun kencana dihandap ngahiuk ngababuk pigelang leungeun Mang Dekong bareng jeung eta leungeun si Warma nu tadi mangrupa siku ayeuna geus muka deui rek ngahanca pueuh ceuli Mang Dekong ngaranjug teu sangka bakal kitu jadina tapi manehna teu kapiheulaan babar rikat ngagilkeun deui sirahna bareng jeung eta jebron
Dengan musuh nurek ngababuk pueuh ceuri teh dipeupeut ku tenggelan kepang ku dampaleungeuna nu disangigirkeun. Si Warma ngerepeng bari nyengir. Kiu, cekuk, cekuk. Digabulung si Warma dihakan ku peureup Mang Dekong anu ngagunakeun tonjokan leungeun kenca. Sarta akhirna dibabuk lalai pueuh ceulina anu teu ampun deui. Si Warma ngajengkang blak nangkarak. Napasna empas empes nyenen kemis. Ngan orokaya dihandap mah muruput bijil gasna. Kanca dangu kakara oge Mang Dekong nyeunghap karasa ti tukangeun ngahiuk hawa tiis kana punduk. Ana malik geus nyantong peureup Mang Tua pinuh nafsu ngabongohan. Teu talangke deui. Deug. Ditakis ku leungeun Mang Dekong anu teu wudu duanana oge rada ngerepeng. Puguh ngadukeun tulang leungeun minangka ngajajal tanaga masing-masing. Teu ngabongohan baraya. Ceuk Mang Dekong ngagakak bari mundur salengkah ngawangun kuda-kuda gerakan Tanjung Pura anu pinuh ku kawaspadaan. Mang Tua teu ngajawab, seak deui narajang ngirimkeun panunjukna. Plok ditempel ku Mang Dekong. Bari ditungkup ku jalan limbung, saranyet dicentok. Mang Tua nyolontod rek ti kusruk. Meunang sakali ieu mah dihaja leungeunna dibikeun. Tapi sakilat bari siga nu rek labur teh Mang Tua newak suku Mang Dekong anu beulah katuhu gerbal dicentok satakerna. Mang Dekong ngaranjug greuwas. Tapi memeh bisa naon-naon manehna geus ngoleweng manten. Leungeunna jadi roroesan neangan kasaimbangan lantaran sukuna napak sabeula. Ayo sia Garabudi setaan. Mang Tua ayeuna mah nu nyakakak bari pageuh nyeklan suku Mang Dekong. Ari si Usin kanca nu harita geus muniang deui hudang ngageuwat nyampeurkeun maksudna mah rek ngabantuan Mang Tua. Bari nyerengeh tembong huntu pok ngomong. Ya bener Pung. Kareh lesot. Keun urang tarok bobatokna kuman. Pokna kitu teh si Usin bari sarepet lemesat bedog polesna. Nyanya rek narok hulu lain ngan saukur heureuyan. Mang Dekong muringis. Sang ari kudu kalingitan hulu teu pupuguh mah. Ras manehna inget kana gerakan pamonyet. Teu talangke. Mang Dekong ngaragerakeun maneh sarta terus we ngagunakeun gerak gorolong monyet bari nyuliwa dihandap. Gep. Suku katuhu Mang Tua ditewak terus ditarik ka luhur. Atuh. Ayeuna tibalik pasangan jadi Mang Tua anu cara Mang Dekong tadi. Suku nu katuhu dicekel pageuh bari ngagunakeun semu gunting. Walaw, walaw, walaw. Sakilat ditotogeun kalebah si Warma nurek kuneang hudang. Atuh. Bro nubruk baturna. Duanana humarurung. Angen si Warma ditembrag usirah Mang Tua. Si Usin nu harita geus ngalugas bedogna. Riket ngahembatkeun bedogna ka Mang Dekong tigigir. Tapi sakilat Mang Dekong dina gerakan Tanjung Pura nu ngagunakeun jingkrak hap-hapindah. Ceres, ceres. Bedog si Usin ngakan taneuh. Lantaran Mang Dekong geus nyingkah. Teu anta parah deui. Seak. Mang Dekong ngagunakeun sepak kuda beger. Jetruk kana gadona si Usin. Aduh. Bari kituna teh terus ngajengkang. Cerilik ti tukang Mang Tua anu tadi namru hudang deui ngarontok. Mang Dekong rikat malik bari ngelokeun awakna solontod. Mang Tua kahareupeunana. Terus dikael sukuna. Atuh ngagaleong. Dah keur kitu disusul ku teungeulan babuk lalai. Teu ampun deui. Gobro we. Mang Tua ninggang si Usin anu keur nangkarak. Kop Mang Dekong nyokot bedog si Usin anu maksudna mah rek dibalangkeun.
Tapi ari disangkana boh kesusin, boh kumang tua, pasti eta bedog teh bakal dipake nyacar bolang maranehanana. Teu anta parah deui. Ari korejat harudang, ari borang bang we lalumpatan kukurubukan di tengah kebon. Pelak kacang dapros teh atuh lapur dilayap. Geus teu jadi pikiran, asal salamat we dirina. Mang Dekong ngarenghap narik napas. Wak liuk ngareretan musuhna bisi aya keneh. Tapi tetela geus eueuh saurang-urang acan. Taksiran nuduaan mah geus leuwih ti heula malaburna. Ras manehna inget ka awewe nu tadi rek digadabah dipaksa pirusa tea. Teu talangke deui, dreng we manehna luncat ka jero saung. Ari breh ngembang bolen. Tetela awewe oge geus eueuh tina tempat urutna. Duh. Nah digarubuk kitu ku nuduaan waktu tadi aing keur dihurup keneh. Piraku deui. Santeuna beureun dijeritan. Ceuk garentes hatena bari gek diuk itung-itung ngareureukeun kacape. Nah, usil teuing kana urusan batur. Teu pupuguh tadi oge. Meh-mehan aing cilaka. Mangsa bodoh lah. Masing rek kitu rek ieu oge. Moal aya untung rugina ke diri aing mah. Asana teh bet karipuh-ripuh openan kana maksud batur. Jeung Mang Dekong cengkat maksudna mah rek init deui ti dinya. Tapi hatena ngadadak keras inget yen si awewe teh tadi ngais budak. Sarta eta budak teh tadi kungsi dirarebut, diparaksa dicokot tina aisan indungna. Digarubu kitu. Piraku deui. Dan dipika butuhna ge indungna. Pantesna teh di gebeg ter. Mang Dekong hatena ngageter, bulu pundukna ngadadak ting sariak. Senajan bener oge manehna hiji jelema nu kacida dedeglerna sarta tara ieu ngabogaan hate karunya lamun keur ngalakukeun kajahatan. Tapi harita mah teu burung manehna make ngadeg-deg sagala. Ingatkeun nasib budak teh sok bisi diroga hala. Jreng. Manehna luncat ka luhur saung. Heg tumpat tempo imut pisan. Dredeg maju kabeh hareup. Breh kabireungeuh aya nu ngagoler semu uyak-uyak dina kamalir kebon. Gancang diburu. Masya Allah. Teu salah deui budak teh keur gulang-guling. Awakna digubed ku samping kebat, sedang sungutna didedetan ku lalamakan samping. Taksiran ngahaja meunang nyoehkeun tina pangais anu dipake meungkeut awakna. Aduh, dedeuh teuing anak king. Budak teh teu sirikna dirawu ku Mang Dekong. Lamak nu metet dina sungutna dilaan. Budak teh ngagorowok lepas bari cerik tarik. Jep deui kaganggu ku euriheun. Memang ti tadi oge budak teh geus ceurik ngan teu betus kaluar, puguh teu beda we tinu dibekem. Kadia ka bapa anak king. Hayu mang urang teangan. Regayang budak teh dikelek. Sabrehan oge kanyahoan yen ieu budak teh lalaki. Juringkang. Mang Dekong kaluar ti kebon muru ka jalan. Wak liuk ngencang atuhu sesuganan indung budak teh kapanggih. Tapi lapur. Eueuh deui nu kadeuleu teh iwal ti beleg-begna poekna peuting.
belah katuhu ngadingding beungeut gawir nu pinuh ku tatangkalan. Belah kenca ngampar kebon kacang paselang jeung kebon bako. Sedeng sisi jalan minangka wates kebon kajajar tangkal Jayanti marapat sapanjangna. Geuning awewe teh. Nah, urang salabarkeun wae kitu ka urang Cicapar. Nalobahkeun ting gawe. Leung mun awewena aya, kumaha mun eueuh? Aing we meureun nu kasangka. Ceuk garentesna. Mending urang bawa we heula ka imah. Gampang, engke oge indungna meureun neangan. Mang Dekong bari ngareret ka budak nu keur nangkod ngahep-hep bari euriheun keneh. Kanja Dangu sadayana geus mikir kitu mah gidig bae manehna nonggoh. Sedengkeun Gumilar ngahep-hep teu kecet-kecet dina akeupanana. Sanajan bener ieu jelema teh teu wawuh, tapi nilik ragap jeung omonganana nu ngandung kanyaah jeung kadeudeuh. Gumilar ge ngarti terus rasa manehna ngahenen we teu loba pola. Mang Dekong terus ngagedig ngambah jalan rondaan. Nu beuki ditu beuki nanjak. Breh kampung Cicapar hareupeunana merdong poek comrek tiseun teu beda we ti lemur kosong. Manehna terus nonggoh malibir sisi lembur nu satuluyna mapae jalan satapak nu geus lidig paranti nu ngalah suluh ka gunung. Palebah tangkaloa nu ngarang Kadak. Manehna mengkol ngatuhu totorobosan kanu bala. Nu ditempuh sasat rembet. Barala pinuh kurungkun-rungkun nuting jarumpluk. Puguh kadinya mah tara kasaba ku jalma sejet. Tapi pikeun Mang Dekong mah teu jadi halangan. Sanajan poek meredong saperti kaayaan harita puguh di dinya mah manehna teh geus jadi manupna. Sanggeus sabaraha jongjongan manehna kukurubutan jog anjog ka tempat nu rada datar. Gidig Mang Dekong muru imah anu memang jadi tempat panyumputan handapeun tangkal kiara anu ngarunggunuk. Reket panto dibuka cekes ngahurungkeun bengsina. Sut damar cemporna diseungeut. Koloyong nyampeurkeun bangku awina. Rot Gumilar digolerkeun. Sia horeng budak teh geus ngagebra ti tadi keneh. Sare dina akeupan manehna. Kanca Dangu sadayana mun dina peuting harita teh nyaeta dina peutingan Gumilar dibawa ku Mang Dekong anu saterusna ngagebra dina bangku awi. Aya di hiji tempat nu hara-haraeun jauh ka ditu ka dieu. Nyi Esih mah keur nareleng lumpat ka lebak. Ngariring kiwik panon buringas-lingas. Bari sungutna terepeh gogorowokan ngageroan anakna. Waktu tadi teh Mang Dekong luncat ka jero saung. Anu saterusna ngabalangkeun juragan barja. Nyi Esih ngorejat hudang. Sanajan harita masih sieun jeung bingung. Ingeteun ka anakna mah anu tadi dirarebut tina aisanana. Hatena teu burung jumerit kanu maha kawasa. Ngucap syukur alhamdulillah ku ayana pitulung nu teu disangka-sangka. Manehna salamet teu tulus jadi korban nafsu durjana anu samemehna geus pondok harepan. Ret kahandap dukdek nuker patelak rebut hirup begalan pati. Atra kadeuleu najan ukur rigigna. Tetela hiji lalaki keur hut-het dihurup ku tiluan. Kajeleng Nyi Esih luncat ka pipireun saung anu saterusna ngahep-hep. Nyi Esih nuker ngadedempes di pipir saung. Manehna nitenan
yen jalma-jalma nu ngalejokeun manehna teh ayeuna kariduan deui nyaeta nu keur galungan jeung lalaki anu nulunganana teh. Manehna cengkat lempang lalaunan malibir mapai sisi kebon maksudna mah rek neangan anakna. Tapi kulantaran kurang titen ongkoh deh neanganana bari cungas cingeus pinhu kasieun budak teh luput teu kapanggih. Ras kanuduaan deui anu geus leuwih ti heula arinditna ti dinya. Tak bae dina hatena boga sangkaan wawa anakna teh dibawa. Teu panjang mikir deui beulenyang we nyesih muru jalan bari gegeroan ka anakna. Pikirna percuma diri manehna salamet oge ari anakna sasat nu jadi buah ati kembang mata kadeudeuh sanengdengna sasat ayeuna nandangan katalangsara aya dina leungeun jurujana. Jang, di mana tuh teh? Nyesih bari salantad solontod tempat tempo kaditu kadieu. Beungeut cipruk ku Cipanon, buuk anu ngariring kiwik teu ditoli. Ku saliwat mah jag we jelema kurang saeundan. Ujang, iya mah Ujang. Royong nyesih kana kamalir jalan dumeh neuleu nu ngagunduk bisi anakna dipikeun di dinya. Ari dirampa si horeng runtah jalan tapi teu burung nyuuh di dinya. Duh Gusti, ampun kedah mah atuh abdi teh. Nyesi andai prok sisi kamalir geus teu nolih kakeueung mireungeuh beleg-begna peuting. Kang Tata, di mana tuh Akang teh ayeuna? Tinggal ya Kang, ya abdi. Duh, memehan abdi tiwas. Si Ujang ayeuna teu kantenan kumaha nasibna. Duh Kang Tata, antosan abdi ngiring. Segeruk nyesih ngaguguk nyuuh kana kamalir. Geus teu malire kaayaan alam sakurilingna. Awakna ngahodod tiriseun katebak ku gelebugna angin nu teu eureun-eureun ngahiuk. Meunang sajongjongan nyesih almuruk nyuuh dina kamalir nu pinuh kuruntah. Kuneang hudang jung nangtung terus lempang deui mudun bari teu eureun-eureun sasambat ka anakna. Tekarna geus buleud moal balik deui ka Cicapar lamun anakna tacan kapanggih. Ongkoh deui pamikirna balik ge ka imahna geus tangtu dirina moal aman. Lalaki nu tadi teh bakal ngarah-ngarah lantaran maksudna can kalaksanakeun. Anu matak leuwih hade terus bae manehna kebat rek nyusul nu jadi anakna. Mati-mati awakna kudu jadi korban teu nanaon. Manehna sanggup ngalakonan asal nu jadi anak bisa disalametkeun. Kitu tekadna Nyi Esih. Yen abdi lana satia nyeg badan abdi buktina kapan sakieu reusakeun. Kapan sakieu reusakeun. Kancadang
Recetna sora manuk nu ngabagiakeun datangna deui Sang Surya anu moncorong ti belah wetan. Pikeun Mang Dekong mah geus teu ngajadikeun aneh deui. Malah eta teh pikeun manehanana mah hiji tanggara anu maneuh nu ngelingan supaya buru-buru hudang merosotkeun simbut sarungna lantaran alam geus maju ka beurang. Harita oge manehna geus turun tina bangku awi tempat sarena. Bari kukuliatan ngelempengkeun urat-uratna urut sapeupeting morongkol. Terus ngareret ka gumilar anu masih keneh ngagebra. Kasep budak teh. Indungna oge moal beda we ti kieu rupana. Mana peuting rek aya nu ngagadabah oge. Samang kelukna cenah teh. Tapi ari kanuduaan mah arang nyaho. Si Usin jeung si Warma nu geus biasa sok ngamumurah tanaga. Teu ingis nanda sabatur sok dapon meunang ruruba. Aing oge rumasa. Lain jalma bener telengas taya ras-rasan. Tapi ngan saukur kana cukat cokot banda batur. Agedor imah jalma duka itung kaya kumed. Ari nanda saka jelema mah asana teh atacan kungsi. Bogaeun bapa gitu. Ieu budak teh. Tada teuing gempeurna we meureun. Anak pamajikan musnah ku panggawe deungeun. Boh samemehna teh bapana dirogala heula. Tangtu ditipu. Milik basa carita anak-anak di saung mah. Kajengkang manehna muru panto, brai dibuka. Hawa gunung nu dibawa ku hiukna angin neumrag ka jero imah. Nimbulkeun tiris oge kana awak. Puguh cahaya panon poe tacan karasa panasna. Reket panto ditutupkeun deui, jolad. Manehna indit tidinya saseleket nanjak nete akar ngembing jangkar. Poreleng malibir ngambah beungeut gawir nunang tawing. Tarengtong pinuh ku cadas anu nyoloh cor seukeut. Raskan rada datar, breh tembong aya talaga nu ngeplak bodas, pinuh ku haseup, ting peledug, kasorot ku cahaya isuk-isuk, sisi-sisina, cai teh ting berekbek, beda we, tinu keur ngagolak, nyaka telah ku ieu meureun, nu matak disebut gunung talaga bodas oge, dumeh aya talaga nu caina makplak bodas. Disaput ku haseup nu meledug kaluar. Koloyong manehna nyampeurkeun hiji tempat anu taneuhna datar, malah leuning bersih kawas nu mindeng katincak. Srog manehna kuda-kuda nu saterusna hut-het jurus diselang kuluncat jeung depok, tajong, sepak, tonjok, peupeuh, suai, jeblag, kepang, gebling, pakupis ribut sorangan. Si horeng Mang Dekong teh keur latihan ngasakeun ulin Tanjung Pura anu diciptakeunana. Geus cukup ngarasa capek jeung hasil bisa nambah gerakan-gerakan anyar. Dereuh meuesan, poreleng balik. Derag-dag deui we. Tuturubun gagancangan dumeh manehna ras inget ka budak nu keur sarekeneh sieun kumaha onang. Bener we. Ti kajauhan keneh oge kadenge budak teh ceurik. Mang Dekong gagancangan nguru ka imahna. Ari brai panto dibuka. Gumilar geus nyampak aya di handap bari ngadingdiut ceurik. Eueuh. Geus udang jero. Mang Dekong ngaragamang rek mangku.
kumilan merungkut sieun bogoh teu wawuheun. Bari tetep ceurik manehna muralang nempokeun pupuringisan semu-semu sieun. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.